Jang. Ada naon, Pak? Yuk kadalah kedeng. Kadalah kedeng bantuan lah yuk, ngukur yuk. Nuhun, Pak. Cakalan. Ah, kecu. Itu cepengan tadi itu lain ngiring ka dieu. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian milung nunggeun got kadung pikeun barudak sarerean gaden getong get nangis merdaya hate anu ras duh Sunda kacida pisan tangtunganmu endah pisan. Ai, naon mak? Pangalakan sa ijo. Ya, si Baka hayangan kopi. Di sawah di aya di pagunungan mah bara resih. Ya, mak. Kah, ai rodet kurung wae. Nah, mah meni pisan ka bisa. Turun nyata tadi teh hayang wae ka bapak maneh pikeun ke asan tabagug ari aing sarua tabagug deh. Suruh mah teh barasa bapak maneh meni teu metu pisan ya di tetangga suruh teh. Mak, sudah masak tai. Sok atuh eta sawah urang kedeng nya. Teh mun tos asap saya mah eta we saurang. Ya, Barudak ka mana? teuing ka mana abdi teh? Nuletik mah ulin meureunnan. Oh, Anu gede nanti sama di buruan mah. Ieu teh hasehona bararasa. oke atuh kedeng lah serada beurang geus ngopi geus naon bapak ka leuweung ngalasuruh. Manda bari ngetam menekan adobo tadi dinya tah dihanap. Bapak mah ngopi we pan suruh lagi baseuh atuh rek ngopi kumaha. Teh, kadang itu si emak tadi. Heeh, gandeng jang teh ge ngadengekeun di dieu. Si Eko ujang ditolong. Mak, tadi emak jeung bapak tuh naon nih garonen tuh tadi. Ah, dasar bapak maneh ngopo ge ngagandengkeun we. Ah, ujang apal-apal wae nya si mah teh sok kitu wae kasadaran. Namun ka eta jeung bapak nama mangka Mang Ulin ka ditu ka sawah. Nam. Sok make mun tos ayat saya mah ngageroan we nya. Ujang ah. Bapak, rek ka mana? Cicing bapak mah jeung si Ujang rek kala nyala tah ngalala suluh sugan apa itu cenah suluh barase si emak. Bapak, rek ka belah mana ngasihna? Eta kadinya tah. Sugan we loba pangtung nu pada kamari gede angin tuh belah ditu tuh. Kumpul bapak teh tujuan teh. Oh 66 ya. Budak malah nyaho naon. Penting mah teh wih nyenak suluh gitu. Nya nama. Buka itu.
Mak, aku si bapak terek ngasuh loh, tapi lihat tuh. Lah, tuh, ulain paling gak bapak maneh mah. Si Ujang jeung daek deui mimiluna. Sarwana atuh da jeung bapak maneh si Ujang mah. Asa pikurangan ieu bahan meuli jauh. Nu tahu ti taheun. Duh aing. Mak. Ai itu tuh si bapak teh kalah disaung, aku rek ngasuh. Sendirinya ya. Da bapak maneh mah sok para-para pisan kelakuanna teh. Ek mau bener saung meureun mah. Lah ngan gitu mah ai, ieu mah ngalah suluhan teh kakak ngajejeda we ya gitu. Wawa kasuudon mak, bisi mah bener ek ngarawean saung. Ai, nah itu mah asal pisan kutu maneh teh. Heuh teh pa eta ge ti emak. Ah sok janji ting ti emak. Aing mah berseka cing di Aing nu teu keula ieu wae kitu. Ah, ieu heula we ya. Jang. Ada naon, Pak? Yuk kadeula kedeng bantuan lah yuk ngukur yuk. Nuhun, Pak. Cakalan. Ah, kicu. Cepengan tungtungna, tadi itu cepengan. Ya makalah ngilu ka dieu deui budak teh. Deuleu itu. Meteranana bawa kadinya. Allahu Akbar ya budak ieu meteran betot kadinya. Ih, na panjang-panjang teuing. Aduh. Ai maneh ampun teuing pan sakola tuh sarjang. Aduh, aing mah tungtung dinya tah. Tungtung ieu tah kai tah, gresok. Aduh, aing mah kudu aduh. Hup. Aing mah geus ah. Aya ngareunahnya cicing di dieu menit tarar iskieu. Heeh kan ai mah matakan cicing di Nokia oge. Mah meh merenah saayana nu dieu mah. Bapak maneh gara-gara teh cai geus asak. Cai asak. Tuh si emak jaba geus gura-gero di kopi meureun asak. Alah, kade ya ujang nyakal ya. Ujang nyakal ya. Kan bapak nu kadinya nu ngukur. Ya. Nah, gitu. Ya cekal ye pulpena. Ya mah aduh ampun teuing budak. Sok. Sok terus ka ujung. Ah, gitu. Isok sabaraha senti? Sabaraha senti, Jang? Duka ya, tinggal we ku Bapak. Aduh. Ayo.
Ma erek barang asakan deui moal. Atuh aing ngasakan enggeus dahar enggeus atuh naon deui. Engke kari beurang meureunnan. Atuh ngulup-ngulup sampel mah aya pisan sampel. Heueuh engke urang nita si bapa cenah ngarabut ka di beh lebak tuh jeung tales da mage hayang. Sugan mama geus teu beuki sampel. Ari maneh atuh nanaon deui kadaharan atuh pangkat urang anu cicing di nu kieu. Kapan cek emak lamun misalkan geus ngadahar sampel teh sok atuh sirah. Maneh mah ngomong teh sok ka mana karep lah. Apaan cek emak ge kitu lian lamun ngadaharan sampel sok atuh sirah. Ai maneh mah di tempat-tempat eta isuk-isuk eta ngan ngaca we jeung ngaca. Sugan keur beger maneh teh. Lain keur beger atuh emak. Kapan ngaca mami katingali we gegelisna di leuweung ogen? Emang gitu maneh ngerasa geulis ya? Sugan eta cek emak anak emak geulis henteu. Tanyakeun ke ka bapa maneh ke mun datang. Emak, si bapak jeung si Ujang teh meni gocret duaan ge nakeun narawa. Nyao atuh da katempo nama itu teh keur ngagugulung kai. Padahal ge kok mah ge keur ditempukeun ieu teh kana keur gawe naon eta teh kalau kacing calengir duanana. Ai mah geus ka dieu we lah si emak terus gegerowan wae eta teh kopi mah nya pangopi heula we nam pangui heula. Yuk. Ikan tuna we di dieu mah. Di jangke ka deui. Jangan ayo nama saya si Imam remus. Yuk. Pak, tempat maju teteh. Aku seneng gitu hurufnya. Oh, baik jangan dak. Dia ngaran di kampung mah. Majeng teteh aya senang gitu hirup. Ujang maneh mah sok siri ka lanceuk teh. Kaporihan atuh indung mangejo nyeuseum atuh. Sik atuh pira wae mah atuh indung teh. Teteh kok jeung tempokeun ti ditu. Aya we ngaca. Ngicen kieu. Masak cai. Ngopi ah. Asak. Oh, nya pang ngadamolkeun kopi atuh. Heeh, heg, teh pang nyokotkeun lah gelasna di dinya di jero. Ya, Mak. Kopian atuh. Oh. Gimana kopi nak? Eta di dinya atuh teh angan we. Kapangi teh, Pak? Aya mah aya. Oh, sok cicikeun kadinya keun. Ujang, ada Jang. Anak Ari bieu Ujang jeung si Bapak geus di mana? Cenah rek ngalasuluh. Nah, kalau kabejul teh ditu. terus ukuran kai itu mah kajang saung cek si bapak. Mak. Iya, atuh lain caian. Aku rek dibaheung. Sok caian. Aduh, ampun pararantes ya. Tah, gitu. Caian. Yang ada di baheung. Mak, nah dengan si bapak anu ngajieun nah. Pak, Oh,
Bapak kita kering ngecek kok. Oh. Kela. Nah, jadi aing segala menyeuna ieu teh. Kan tadi teh nitah kasih emak. Mak, Naon? kan tadi teh bapak teh miwarang ngadamal kopi atuh. Nah, jadi dibalik ieu teh. Kan bisanya aku sorangan ge. Berarti kudu tuh tah tita. Aduh. Ampun, teh aya kituna ieu ari si emak. Eta geus jadi can. Atuh nya geus teh tinggal nguyup. Nya geus atuh ari geus jadi mah kop kari inum, tong loba omong. Bapak ada deh teuing nah bapak teh boloho. Jadi bapak nu katipu ke inung maneh ai ah. Matakna ari tutah tita ka pamajikan teh ulah sok padumerna. Ari tadi nganu rusuh geura. Mana kopi ari geus asak da gagaroan harese. Sorangan aya kanya nyieuna. Hog anggeusnya mana suluhna? Acan bieu mah pan kaburu nganggeuskeun itu ulah saung tuh jeung si Ujang karunya nu bogana nitah wae ti kamari teh teh. Matakna ari hirup ulah sok caleod teuing gerapek. Hiji-hiji anggeuskeun, tungtung tepan itu teu anggeus suluh eueuh. Ya bapak cek Ujang ge bapak mah tong sok neangan wae pi omongan. Asal budak mah kaditu tuh amang tuh jeung batur. Dik. Sarwana jeung maneh mah Ujang mah lawungna. Ih harus teteh Ujang baik omong we ah. Ulah jauh teuing. Amangna kesok kasaneangan. Barang asakan mah engke lah itu ini asa tara runduh kieu itu. Masih makan sare atuh. Mak. Adik emak ka sare didinya nyana naonan. Bapak nasi makan sare didinya atuh. Deuh we Jang. Keun lah ulah diganggu wang kaditu ka saung dinya. Yuk. Nasi makan mana mun asa jempuli. Ih, geuning kasar ya atuh. Udah deh teuing emak. Bakat ku capek pelaan anak sarengena di mana wae. Ai atuh lain hudangkeun emak tadi teh atuh. Emak erek diudangkeun teh karunya bisi emak capek bisi emak tundung. Jadi erek diudangkeun punya teh antep we. Ari bapak kamarana deui jeung si Ujang. Kali itu deui mah erek nganggeuskeun di saung cenah mah. Mama atuh rek nganteran nasi bapak atuh pek aya mah beres lah atuh di dieu lah. Naon mah sagawe-gawe. Tuh jiga tuh aya segala-gala di imah we. Ayo mama rek nganteran nasi bapaknya. Jang. Kangga nyodorkeun eta awi. Eta. Eta tah. Hareupeun Ujang tah eta. Eta awi tah. Ah, eta. Oh, ade. Ade. Deh, aku mah aja. Aduh, ya aku ya kudu diragaji mah. Bapak. Lagi lawet Pak, asup
Sudah hese yuk mah yuk. Lah ieu mah kudu bapak heula turun heula. Hese jangan. Masih apa ya? Bapak heula turun heula. Ih, datang. Nah, kieu teh tadi oge. Maksud bapak teh, aduh, ieu mah ampun teuing kieu. Bapak itu cuma kerjaan. Si Mang sadia geuning nganturan. Jangan apa-apa turun heula. Apa? Si Mas sadia. Pak, ya kerajaan itu ayo. Pak, ya kerajaan itu ayo dina batu ya. Ada kaidak deui. Nagawe naon atuh di luhur eta teh? Heup, temenin kene kieu. Mah kadeukeuneun mah di luhur we dah hoream turun lah. Jang ya ku ujang ya kadenya ya, mama hoream rujit lah. Kumaha tuh, jangan tekan tepi dah jangkung. Ih, maneh di tasa teu wae oge kalakan nitah deui. Ah, enggak rucit aing mah teh ka mana jalanna? Terus Nih, mending ngasih bola dikit nih. ya, Tuh. atuh nya. Alah. Babat. Hogsing balik atuh, suka-suka teh. Apaan pamajikan mah, ngantoran. Ah? Sok ada kan piringna. Anger. Mama geus amak-amakan teh. Geus ku aing mah rek dibawa deui we. Sah aing mah mau nganteran deui, rek balik aing mah ah. Ma, ari mai ka mana? Wah, aing mah rek balik, maka pada ke lahar teu kaje hendak aing oge beuki. Wah. Dakar ku aing mah. Rag kalau nyonya tau teh aneh gitu. Aing mah kunaon datang-datang ganeng gitu. Udah aing mah ka bapa maneh diancuran ku diancuranana ngalati awur dahareun teh. Nah, ongkong nganteran tapi di dahar kumaha? Ai sudah ka dirag-ragan wa pun akan ku aing lah. Mama nganteran teh mau jadi ibadah, mah aing kituan mah. Rek ibadahan kumaha atuh da nu diancuran dahareunana ge kalau ka ngabub-mabubah. Geus atuh mah da meureunna aing ngahaja. Mohon Pak. Mohon Pak. Iya Pak. Sok kadekeun. Aduh, maneh cai minum itu saya tuh dina galang si emak teh tadi kadiekeun tadi kalaka cai eta deui.
eta. Kan. Dahar. Yuk. Tengok nah. Dahar aku ujung ah. Eta kana piringkeun. Piringkeun. Kana piringkeun. Eta kana piringkeun jauh. Kana piringkeun jauh. Mohon Pak. Nah, kitu tah mamane mamak-amakan wae. Sarau pisan. Urang mah pek sodorkeun heula. Di bapak eta ngasaan jauh hiji. Yang nya ngasaan eta bapak jauh. Kajeun sodorkeun. Mohon Pak. Yuk Pak. Mati. Yuk. Cai ke mana tuh? Itu. Jangan nyata cai nah, gini murah anak. Pak, dah tuh kayu mah murah suka candak. Hari ujang, lain kai, cai, bapak hayang minum. Ayo Pak. Mohon tuh. Nah, nah. Eh. Nah, cai, tidak nulinang mending balik lah kieu mah aing da bahan kurang eueuh mending balik lah la 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 nulina la nulina la 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 kebe jangan sukan tulikeun deui ada bahanna kurang. Aduh, tuh. Aduh, penting. Jang. Wih yuk. Siang ting. Canak ya. 6. Mak, kamu panjang banget. Kumaha kewe lah. Kumaha kewe piraku atuh hayo we amak atuh jang geus mage meureunnan. Oh iya nanti buka pikiran nya hayo we amak-amakan nam moal amak. Nah, geus balik deui ya teh, pangantaran teh karek ka Cikene. Bagus beres mak, ari geus beres rek naon deui mak. Aduh, cik malah tong mencetankeun ieu tong dasar rada sararangkeung. Teu hararayangkeun. Kuring pas